gagaduhan. Ieu mah sagala di aku wae, sombong wae, mobil-mobil aing nya. Sawah-sawah aing, tanah-tanah aing. Majikan gelis nu aing, duit-duit aing. Teu mikir ari aing anu saha tuh. Nya. Maka ngaji mah ulah keluar dina diri, ulah deuk sakali-kali nyokelan kasalahan batur, ulah deuk sakali-kali nyokelan naon, neangan kasalahan batur, momis kasalahan batur, tah teangan kasalahan diri pribadi, hukuman mah kasalahan pribadi, ya, introspeksi diri. Sebab naon Gusti Nu Maha Suci menteun nganileuna ka manusia, lain ku luhurna pangkat, lain ku beungharna loba harta bana, lain ku kasetna rupa, lain ku alusna rupa, tapi Gusti Nu Maha Suci menteun ka manusia teh ditanti kana kabersihan hate. Ya. Itu Pak kudu bersih. Ya bagja temen pikeun manusia anu sok kabersihan kana hatena jeung kacida rugina pikeun manusia anu sok kotoran kana hatena sabab ari hate teh kamar dohirna Allah. Tuh Fitrah teh ngapoe, Idul Fitri teh ngapoe lain satahun sakali. Kembali ke fitri, kembali ke fitrah, balik deui kana kebersihan, balik deui kana ka alam orok jiwa teh bersih. Sok pikir model orok mendingannya senajan goreng dodol geus jeung poget jeung hideung deui ya. Eta nu ngalomok tetangga ibu-ibu cep ade meuli kaset kieu tuh kan bersih dipuji ieu emak nyempal ieu emak nyecep ieu 100.000 tuh cermok cium deui kan bersih nya. Tah eta ilmu pamungsungan mah ilmu orok ilmu mana iman jeung takwa jeung seungit bahamna ge seungit beda jeung baham tukang gambar ya. Masa kembalilah ke fitri, balik deui kana kebersihan iraha unggal poe cing pagi unggal poe jeung Lailatul Qadar teh kembali ke laptop jeung meuli tengah puting keluar nu langit gong geuning euy langit bulan lagi angare poe ti puting da ti puting belegung atuh. Iya caangna hate, ngabencana hate, tenangna hate, ibadahkeun hate teh cing caang, cing panggih Lailatul Qadarna anu leuwih hade tibatan 1000 bulan tuh. Nya, ulah ngalamun wae ngelmu teh, ulah ngahayal wae ngelmu teh, ulah main gambar wae ngelmu teh ulina ilusi dunia fantasi di papantos Gusti Allah teh kitu tuh. Menjadi ngalamunnya bapak teh surga teh kitu dina boa-boa we dina boa-boa melaksugan di tanah lamun cebor mudah-mudahan buahna ge buat teuing teu pastikeun panggihkeun sok cincin ngalamun wae ngaji teh ngaherang edek peureum geuning Kang. Cing panggih jeung anu ngajarkeun Al-Qur'an nu sabenerna teh saha nu ngajarkeun teh sok panggihan Gusti Lawi nya Samburawi jigana dewe kasurupan itu euy jigana kasurupan ku asupan murid jadi kan nyerap ku hati-hati nyerap Kang rai kolot mata ku dewe mah dijelak ku mulai kiai ulama usah ditantang ku aing nya wani da aing ngaremasakeun belegung ditantang we bosan dewek pagi pamagahankeun urang ye kitu ka dieu sok boga ilmu mah papagahan si cepot ye yang bener hirup teh nya ditantang dewek mah pamagahan aing kok mun mau urut jeung kopina mah ka dieu ada yang hapunten euy dewe-dewe tidak diajar gitu. Sawa bari ilmu Allah tungtungna nya panggih-panggih aja eueuh deui ilmu pangluhur-luhur teh lintang ti iman takwa ka pangeran nya eta kayu urang babarengan ibadah sararea nya sempurnan hak jeung kewajiban ulah kabobolos teh nyoka samaran ti ketingalinya teh mungkin jati diri selaku manusia nya ulah jadi manusia kawe
ulah jadi manusia imitasi, ulah jadi manusia sintetisnya. Ya benar Kang. Pan Maria Batu Ali ya hargaan ya sintetisnya. Dipiceun diberi kita sudi. Coba kan asli kamu Batu Ali bacaan doko mah aduh. Yang mahalnya. Model bulu sapir. Miliaran. Ya, hiburan ya. Siap. Fungsina kayak hiburan. Siapa tukang trompetnya itu? Bang Guntur kan? Siapa? Guntur. Si Guntur Dragon Ball ya? Ya. Si minta lagu Guntur. Ganteng kalem. Si Nokia Pro Packing ya? Minta lagu Pros kamu naik Game Boy itu. Nokia dia gini kan? Siapa tukang rebamnya dia? Cari kaya kemang laja kemang bonteng di astana gerak-geraknya Bapak Kades anu bager gerak-geraknya Ibu Kades anu bager dari astana kami aya badan tunggaran wawon jasa nagranya Bapak Kades gandrung Lulus Pak. dari astana beli pada nyawer, bicara nyawer tuh, mengalukan permen ya, betul benar gerak-geraknya Ibu Kades kami aya badan tunggaran wawon jerasana geranya Bapak Kades kudang galipat gandrung Mending aja ngatur. dulu siapa lagi trompet di peprek teh sia waduh melawan bela diri kadangnya ke lagi rok wani mah di nuniup na ku di pepreknya oke dulu kadangnya ke lagi coba ya sudah gantian kaluhur kena petit ya gerak-geraknya Bapak Kades Wangun Harja kami aya badan tunggaran wawon jerasana geranya Bapak gandrung dari astana ya nggak bukti cewek oke di mana-mana minta kalain ahli mangkat tubuh kehancuran masih lain mah tuh sini di rumah sakit jiwa kene tukang trompet dari Sambul Iwan ini can cager bulu bakat bulu keahlina kan jiru kawih ahlina ngawih mahnya bisa jiru kawih ini
Oes. Oes. nya ois Oes. 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 Abang ditanya ku jelema mabuk goreng patut model dewe. Abang ditanya ku nu sangsa. Dasar perempuan materialistis ya. Ade lamun embung, ade ku basa goreng ku basa lain dulak delek goreng jamotrot baeun sia. Jika perlu diolok ieu mah ku lagu dangdut wae. Pancing. Karena dewek lain artis berenangnya. Pan batu mah artis KDI. Dewek mah artis KDA. Gengnya hiji 2 kilo. penguasa jagat, terimalah doaku ini, berikan kasih yang ku cinta, hidup yang penuh bahagia. Bahwa sholat berjamaah Lagam na kayo na. bergena walad dolin amin jadi. Jika bakal ngejawab ini urutnya. Oes. 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 Ragu deui da seuih pasna bejana di lembur lagi telat lamun pengawasan ibu-ibu teh. Harusna wae. Jika lamun ku adan seuih bakal tertarik jiwana dan bakal terpanggil jiwana. Dengekeun hiji 2 kilo dewek ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Reaksora ini. Nah, ngomong adanya adan gitunya. Pas subuh, aduh. Itu harakat tadi hati dengan adanya adan subuh. Begitu gawe aing SD. Ois. Orang loncat tinggi. Ya, awas. Ulah disebut orang giri harga nari ke pelet wae jeukeun oeng-oengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim gajah putih badan ingsun naon di gerungan gitu macan putih larai ingsun ulah lanang lak-lakan ingsun ya ingsun putuna eyang Prabu Galuh cingir sumangai dampal dengan pameureut tanpa dimeureut anu deukeut ngamat anu angat manggil anu tebing dikukuncung hulu telur disusumping bibir jadi cur kober-kober kadang-kadang dikobel-kobel heula paneuri digusur-gusur Ade yang jawaban. Sangkarna Dewa Parsa Sangkala Kalarua Sangkala Kala Edo Sangkala Kala Pereman Paksiun Sangkala
kalaruatan kala ida sang ratu uyut suradut dan mantua sama ngerewas aing jadi pohon deui aing bina deui ngalikeun dengekeun iuk wae miti pelet ciri khas dewek bakal nyerap kena mun-munana cirina begitu gitu gitu aja terus nyerap karena BH cirina susuna bakal dirajil aku serang anu lebih gawat lebih bahaya lamun geus nyerap kena celana dalam bakal digesor gitu itu muan si 5 menit guys kudu nah orang mah sebab awewe mah dari dunia kalau laki ya hari awewe mah dulang tinane ya laki mah dulang tinancok bos oke saha butak kita bakal nyaliara gitu bos seserian serangan jika tutun kilaan sunan Suraya Tiga yang di tangan, Bek. surah seri budaya gitu butak kita sih ciri-cirinya mah ciri ini geus butak kita geus parah gitu geus nyaliara peletna puasana gitu juga puting itu kena alpukat aturan bocor udah kembur di alpukat Punten. cek lagi oke tuh temangga siap bongan Assalamualaikum. tuh waalaikumsalam ya harayam deui tadi mambung aya nama daek bambung ragaek ya kaingan hideung da bambung ya deh bambung tai mah salakina itu bang Sarawat selagi lagi nyaho Punten. Eta geus nyaliara kada salah dalam namatan ngaheujeun stres akang renyem Oh, teuing sia hutang pati bayar pati hutang cinta bayar cinta dirimu bukanlah diriku hai. pergi kau ke gunung aku tidak sudi mencintaimu sudah tidak terlanjur cinta diriku bukanlah beliau beliau bukanlah diriku itu terakhir kayaknya guru jentelnya tiap-tiap wani melet guru tanggung jawab saha di luar Abdi ka kita saha di leber. abdi cepot di luar eta saha Abdi ka saha teh abdi bulgeus teh. euis ke antosan ya kalau lagi lo cerai mungkin di kota siapa euis nah itu nemala ditanya pula laki laki mah panjang lengkah jadi gitu
buat ting dek mere rezeki eta lalaki nanya dek mahugi tawa dek nita kersa nu dibiwarang ku Mang Cepot naon teh kan mangga biduarang naon miwarang ngawi beri nyuhungkeun lagu Polostomo nu kumaha teh Polostomo naik terus turun deui begitu ya gini kan aya nanya buku eusnya Sari kaya kemang raja kemang bonteng di astana gerak-geraknya Bapak Kades kurang kahuripan gerak-geraknya Bapak Kades wangun haraja dari astana kami aya badan tungaran waron kirasana dan kedua mau sama Bapak kedua gerak-geraknya Bapak ganti kue gerak-geraknya Bapak kami aya badan tungaran waron kirasana gerak-geraknya Bapak gaduh Astagfirullahaladzim lain sarinane sari kaya bleku mesti gentong Astagfirullahaladzim cing bener udah ngerahkeun aing pan si lain geus jadi juara Biro Cakraman di Lukawi se-Jawa Barat dan juara balap karung di Agustusan Cel ayeuna kan hah? ayeuna Bulan ayeuna atuh sia teh ngaroni jeung syariat sari roti berarti aing celina di kemarin teh yo jadi kaya geus halus horna masuk dulu gerak-geraknya Bapak gerak-geraknya Bapak gerak-geraknya Bapak Kades kurang kahuripan gerak-geraknya Bapak Kades kudang kahuripan dari astana kami aya terus ya kami aya badan tungaran wawan kirasana gerak-geraknya Bapak kedua nama Bapak ganti kue gerak-geraknya Bapak gerak-geraknya Bapak gerak-geraknya Bapak Bak tekniknya bibir luhur manyongkeun bibir handap kawatkeun untuk nyengolkeun saeutik itu tuh contohna teh poho untuk tukang gambar yo kami aya badan tungaran wawan kirasana gerak-geraknya Bapak gerak-geraknya Bapak tah cangketkeun cing marjih na hundu teh begini situ nah dicangketkeun oge cangketkeun kurang lila gerak-geraknya Bapak sa keumeulah sing ngajeos ke beri dedetkeun seutik gerak-geraknya Bapak ya gitu yo baik nggak saya oke so tisu itu depan ya tisu gerak-geraknya Bapak ngejeosnya kurang tarik ya lagi gerak-geraknya Bapak setelah itu cinta terus tujuh awewe dewan terus dikira
kaluhur. Kena pekitkeun, kena gandungkeun. Kita kira mana sih teh? No amis. Nah, jadi dari hewan. Harapun menyebut perang tukang mah goreng wae deui selagi maneh teh. Digoreng gawe mah gitu euy maneh. Kalau kaca cekiran sok teruskeun. Gerang-gerangnya wapa. Nih, keluhur. Dedetkeun sorana tekenkeun. Jiu. Hujet. Ciu. Geus nyatu acam sia teh. Tanghagaan dedetkeun. Jiu. Ciu. Paingan habur salaki jadi goreng gawe. Jiu. Tuh kurang kumaha contoh dah. Yok, dedetkeun. Ciu. Jiu. Tanghagaan kurang. Mareje ya. Sudah sampai lagu sama. Jadi astana. Dari astana. Jadi astana. Dari astana. Banyak ngeun atuh. Jadi astana. Dari astana. Anu ngagantung di posrona eta ngaranna kohkol. Anu ngagantung di pos ronda eta ngaranna kohkol. Anu sok dijieun bala-bala eta ngaranna engkol. Anu sok dijieun bala-bala eta ngaranna engkol. Anu jalan rempong eta disebut jalan tol. Anu Jalanan rempong eta disebut jalan tol. jalan lempeng eta disebut jalan tol. Anu ngagabrek dina cangkeng bapak polisi eta pistol. Anu ngagaprek dina cangkeng bapak polisi eta pistol. Nu ngagayot di pamenggeut eta naon? Jauh sia. Wongana sia wae siksa. Nu ngagayat di pamagat eta naon? Kira aku teh apa sok sebutkeun. Sok sebutkeun sia wanita. Eta teh turnamen. Nu kitu teh karesep api nu ngagayot di pamenggeut. Nu kitu teh karesep api. Ngagayot di pamenggeut. Nu ngagayat di pamagat. Kadang-kadang sok dicoo. Sok cenah. Sok. Ya bisa suci sia. Sok. Yang terang-terangan sok. Pokoknya lagangna sih langsung. Kadang-kadang sok dicoo. Sok.
kadang-kadang sok disinta. Berarti heut ya. Asli wong. Kalau oleh sok dipoto bareng. Ya. Di selfie teh ya. Enggak wangi oke sok dipoto bareng. Ada masuk dikitu-kitu ku abdi. Kadang sok dikitu-kitu ku abdi. Beri gituan mana tuh. Kamu masuk docol we. Alhamdulillah. Makanya kita dikirim mau teh saya jaluna. Mau diperkosa geus. Tentang sebi. Alah, ngapa berangkat ka tunu euy. Sampura. Bu Haji Nung jelema dipohoeun deui bener begini. Langsung ah. Wah, Bapak Kades salah kanal gitu euy. Nyawerna. Sering ibu kadesnya. Bapak Kades bangun harga datang muli. Alhamdulillah. Haji Mahmud beli bade nyecep ke Mang Cepot. Bapak Camat. Siap. Bapak AKP Roni beli bade nyecep di Antos. Nggak bomi bade nyecep lah nganggo amplop. Cek dina hate euy. Ayo. Kita tempo ya wana euy. Kok coba makan. Bapak Kades Citaru aya Sumbi. Bikin ada. Ibu Haji alhamdulillah Bu Haji Ahyani. Alhamdulillah sejak kalau harisan selama 100.000 oh Bu Haji mudah-mudahan sing panjang Yusuf Agus Barok Gahiro Agus Sumang Cepotnya Bung Majeng usaha caroge gambil ngalah rizkina sedang Bapak Hajinya dari dia caroge 3 warna 100.000 jika nanti caroge nama 500.000 jika nyambung abi nyobok lo Ayah Bapak Kades sedang hormat.
Alhamdulillah bisa Bapak Kades udang terlibat alhamdulillah di Apropa tapi kanal Begil dan nuhun Bapak Kades panjang usaha langkung ajeng bangunan Kades Ibu Kades Marianto Mangcek Ibu Ois Bade, Ibu Imas Bade, Bapak Gagang Diantos, Kang Mei, Kang Agus Mungira, Oh, ya.